aya naon dina roh teh aya tapak lalampahan nu disebat kabad tah ieu rupina peryogi di pedar ya teh kabad teh ti 0 tahun dugikeun ka usia balik gitu ya urang teh can gaduh pamadegan can ditaklif teh acan aya malaikat kenca katuhun urang teh acan aya teh matak pami di umur sakitu urang nyieun kahadean pahalana ditulis dina buku Inung Bapa pami di umur sakitu urang nyimbi gawe kagorengan catatan dosana ditulis dina buku Inung Bapana da urang teh acan gaduh pamadegan alhasil di umur sakitu naon wae nu dipigawe ku urang tuturut munding pan tah alhasil di umur sakitu naon wae nu dipigawe ku urang dasarna teh kabiasaan kitu maksudna teh indung urang salat urang nurutan salat pan bapak urang salat urang nurutan salat lamun bapak urang nginum da urang pasti nurutan nginum eta teh indung urang nyaahan urang jadi nurutan nyaahan lamun indung urang sahao kadua gaplok da urang bakal nurutan kitu eta teh naon margina margi di umur sakitu Gusti Allah maparin hidayah ka urang ngalangkungan sakur-sakur nu katingali jeung sakur-sakur nu kadangu disebatna teh hidayatul hawas hidayah panca indera gitu ya teh di fase eta ku ahli-ahli pendidikan dugikeun ka disebatkeun fase golden age na ieu fase usia keemasan naon margina di jenjang eta aya potensi naon wae nu katingali naon wae nu kadangu lir ibarat dipahat dina luhur batu gitu lamun indung bapana apaleun yen lalakon teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya lamun indung bapana nyahoeun yen lalakon teh la ilaha illallah lamun indung bapana nyahoeun yen lalakon teh tina batin kana batin ta umur sakitu teh wayah jeung waktuna gitu budak teh dijejelan ilmu-ilmu tauhid ayat-ayat tauhid sina apal nepikeun ka cangkem hadis-hadis tauhid nepikeun ka kudu cangkem eta teh kisah-kisah jelema nu paguh kaimananana didongengkeun kitu ya kajadian-kajadian nu kudu ditapakuran dicaritakeun nepikeun ka lalakon manehna ulin di sakola lalakon manehna ulin di lembur bali ka imah ditanya dipangterjemahkeun ku terjemahan tauhid eta teh lamun apaleun mah indung bapana gitu